Yo, lur euy. Urang teh kamari tetes meuli domba euy di Garut. Kan bingung urang teh ngabedakeun antara jalu jeung bikangna euy. Sugan lah di dinya apal. Piraku bla teu apal ngabedakeun. Teu bisa maneh ngabedakeun jalu jeung bikang me. Hmm, terlaluan sia mah. Bawa ka dieu Emang apal? gampang atuh nu kitu pirage. Bawa ka dieu mena bawa. Oke, siap Ces. Saya laksanakan. Ningali geranya. Sia tah bakal teu cereug anya. Tah, Ces. Bingung kan? Boh, Bener teu? Jelema rempag. kumaha ieu? Ya, maneh teu nyaho ieu bikang atawa jalu? Ya, kieu ngabedakeun nah. Lamun eme jalu tanukan. Tah, aya tanukna 2. Terus tingali atuh ieu oge. Tingali celegeng. Tah, lamun bikang mah beulah sia teh ieu oge. Agok rempagnya. Anjing, Oh, ieu teh jalu, Ces. mau maneh heuh. Wah, aman atuh ditumpakan euy. Ari jalu mah. Wah, mah pelanggaran euy. Nah, umroh ayeuna tanggal 20 Februari eta mah. Urang geus jongjon tah mah. Kamari ge. Aslina nya geus jongjon urang. Ibadah teh jadi husuk urang teh. Dahar 3 kali atuh di hotel bintang 5. Ya, di Madinah hari teh orang teh nya da umroh mah. Madinah jeung di Mekah. Duana lagi make hotel bintang 5. Sare Tibra. Tuang raos atuh. Hotel bintang 5 ieu atuh. Mun misalkeun si laing lieur aya bintang 7 di ditu di bere. Aya oge di Geus teu kudu mikiranna naon we bukan mah make mabruk tur mah aslina. Aslina. Soke ku urang didaftarkeun naon misalkeun arek. Jadi arek kumaha? Arek umroh heula terus haji atau rek langsung ke haji? Sudah nama ka haji heula itu ka haji dodo ek meuli bubur lapar itu Panas ngabamlam aing. Maneh. Teu kudu diniatan atuh sia teh ka haji dodo mah. Rek meuli bubur pirage sia teh. Ampun si ieu pusingkeuna anjir. Umrah milad barang. Mabruk tolak. Mang, aja ek beli motor sih ya? Aslina Jay. Asli. Harudang tah kitu atuh kukumpul maneh tong loba jajan ayeuna mah yang bisa meuli motor tanpa minta kakolot. Nya itu ge mang. Nya keur kumpul itu ge. Geus meuli naon sih pentil, emur, baud, terus teh per, standar, Lila atuh kehead. behel, Geus spion, kaburu-buruan meureunan dasar pelek, dak rempang. karburator, aki, busi, kabel,